Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina ni'matal iman wal islam wa an'ama alaina ni'matal aulad wad dhurriyyah wa hadhihi ni'amun minallahi ta'ala wa amanatun minallahi ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu fala nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa majid wa syarrif wa karrim wa azim wa attir ala hadzal nabiyyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq wan nasil haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa natawassal bi ali sayyidina wa maulana Muhammad an taqdiya hajatina wa khususan hajati sahibul bait kersana Kang Ujang Herman wa jaujati sareng bojona lil khitan waladihi untuk khitan anaknya. Allahumma ij'alhu dzurriyyatan thayyibatan amin. Bihaqqi rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma basyirna bidzurriyyatis salihah kama basyarta Zakaria bi Yahya alaihi wassalam. Ya man rozak rujiqat Maryamu bila haulin minha wala quwwatin urzuqna ad-dzurriyyatas salihatal mu'afata. Rabbi la tadarni fardaw wa anta khairul warithin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Ya Allah, mugi Gusti ngabingahkeun ka abdi sadaya ku turunan abdi anu saroleh, anu sarehat, anu sarae seperti Gusti parantos ngabingahkeun ka kasih Gusti Nabi Gusti Nabi Zakaria ku lahirna Nabi Yahya alaihi wassalam. Ya Allah anu ngarizkian ka kersana Ibu Siti Maryam kalayan teu aya daya teu aya upaya mugi Gusti ngarizkian ka abdi sadaya turunan anu saroleh, anu sarehat, anu pertumbuhanana sarae, anu masihan manfaat dunya sareng akhirat. Bihaqqi Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Ya Allah pasian abdi sadaya turunan anu saroleh sadayana. Ya Allah mugi Gusti masihan ka abdi sadaya disandingan Gusti turunan anu sae, anu saroleh sanyana Gusti eta anu ngadangu kana sagala rupi doa-doana hamba na Gusti sadayana. Khusus kanggo kalancaran khitana insyaallah na dinten enjing kersana Andanda Rafasya Alpio Herman Syah bin Bapak Ujang Herman. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli amin. Bapak Ibu wargi sadayana, alhamdulillah dintenan ka-20 genep dina sasih Muharram 1440 genep Hijriah atanapi bertepatan sarang dinten kahiji
sasih Agustus 2024 Masehi atanapi bertepatan sareng insya Allah hari kemerdekaan anu ke 70 heup 70 ayo ngejawab manten di salapan denger kebere hadiah dikaci Subhanallah anu ke 70 salapan ya insya Allah hari kemerdekaan anu ke 70 salapan. Alhamdulillah dina dinten ieu dintenan anu akhir dina sasih Muharram anu agung. Kersana Kang Ujang Herman sareng etehna ngalap barokah dina ieu sasih Muharram, sasih anu istimewa di si Allah Subhanahu wa taala. Manawi sareng manawi nempelkeun bade ngahitan anu janten putrana nu dinamian Rafasya Alfio Hermansyah. Panginten ari hitan teh mangrupikeun pandanganana aya nyebatkeun sunnah, aya nyebatkeun wajib, tapi anu kiat nyata wajib. Hitan teh nyaeta nyoplokeun ngeureut kulit anu ngabungkus kana penis, kana helm. Ya, tong ngagurubu ngadangu helm teh. Nah, jadi ingat kabapana budak malam Jumat sarua jeung 70 Yahudi ayeuna teh heup. Ya. Jadi dina helm teh aya kulit anu ngabungkus. Upami papang teh budak teh nu teu dihitan termasuk non muslim teu dihitan si cai papang teh nyangkrung di dinya teh. Ya. Teu kakumah sadayana nyangkrung maka jadilah ya cairan anu mengkristal bodas jeung upami dicanak dicolek diameuan seungit da kabekem eta teh upami diantep terus bisa jadi penyakit ya terus malah bisa jadi ya penyakit anu langkung gagah deui anu hese diubaranana. Maka dina Islam maka diwajibkeun kedah dihitan. Soalna lamun teu dihitan upami bade salat maka kedah diporosotkeun nya tina helm anu kulit anu nutupan helmna teras kedah dikumah cipapang anu nyangkrung dirinya susah kacida. Jadi kedah dihitan. Maka dihitan ieu di samping oge pikeun ya ngajaga kana kebersihan kana kesehatan di sekitar helm eta oge mangrupikeun sunnahna Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi anu pertama dihitan Nabi Adam alaihi salam. Teu aya riwayat kumaha dihitamna Nabi Adam alaihi salam. Ngan terus katurunanna mah teu aya tah nu dihitan teh. Dihitan teh nyata zaman Nabi Ibrahim alaihi salam. Hitan teh memotong, mengkerat, ngeureut nya disunat. Nu pertama hitan teh anu terus sampai ieu teh sampai ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hitan teh syariatna Nabi Ibrahim alaihi salam. Kapungkur Nabi Ibrahim alaihi salam ngahitan nyarira bil kodum ku kampak kabayang kodum kampak sanes bisaproh ku bedog sanes bisikin ku peso sanes bil migos ku gunting sanes tapi bil kodum teh artina bahasa urang mah kampak kabayang digolerkeun dina tangkal kai nu meunang nuar kemudian Dio murung kieu nya langsung bismillah gobro nya kabayang pang susah-susahna ngahitan sorangan teu ku batur pangresep Haji Ecek oge sok ditangahitan sorangan nya moal daekeun heurepan geus dihitan atuh dihitan ngedi mah meureun beak jeung tunggul-tunggulna leuwih bahaya deui ya
Eta teh syariah Nabi Ibrahim alaihissalam. Terus umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ieu kalintang pisan agung hikmahna khitan teh. Ya, dialit kene sampai umur di bawah 10 tahun ieu hitan diusahakeun kedah tos dilaksanakeun. Ya, jalmi anu dihitan insyaallah pertumbuhanana bakal sae. Ya murang kali anu dihitan insyaallah bakal dibentuk ku hitan eta karena nurut kana syariatna Nabi Ibrahim alaihissalam, karena syariatna Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan terbentuklah anak yang soleh. Amin ya robbal. Sate acan dihitan teh kudu nama baheula mah pan dihitan di kurilingnya zaman urang mah abdi ge baheula teh keur leutik daek dihitan teh pedah ningali ati doma ditusuk ku awi gitu kabita hayang ati baheula mah da ati teh atuh wah komo ati hayam ati doma wah nog oge hese baheula mah keur tahun 75 mah kabita hayang ngasaan ati nyopek cek bapak teh cek pun biang teh tapi kudu dikeureut heula aduh kumaha tuh nya akhirna bada kumargi geus teu kuat hayang ngadahar ati akhirna badaek dikeureut pun biang nyeun bolungan hiji-hijina isugang dihitan boluna geus dipasangkeun peting-petingan dicowol ku abdi teh nya atuh ribut saha anu nyewol bolu nya ingat keneh we eta keur umur 5 tahun nyewol bolu saha anu nyewol bolu si Atep cenah budak karyakeun bae kumanehan dan teu kuat atuh bolungan hiji-hijin teu dirias baheula bolu teh bolu we wungkul ngabagegeg geun dibaledogeun kana anjing teh kumaha kagaib. Nah, naon aya pelembut pengembang teh aya baheula mah nya subhanallah. Tah Nabi Ibrahim alaihissalam bil qudum ya nyaeta dihitana teh ku kampak. Terus sampai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kadienakeun semakin teknologi aya nama ku laser teu ku peso deui saya nama geuningan di marhabaan heula ngariung kemudian nya ngaos ajengan ustaz anu hadir Allahumma inna hadihi sunnata nabiyyika wa sunnata nabiyyika wa rasulika salawatullah wassalamu alaihi wa ala alihi jadi memang dikeureut teh maca heula eta Allahumma inna hadihi sunnata nabiyyika wa rasulika sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ya tos ya Allah ieu teh sunnah Nabi Gusti sunnah kekasih Gusti salawat jeung salam mugian terus jebrel weh dikeureut gitu insyaallah ku doa eta mudah-mudahan budakna terbentuk budak anu soleh sadaya nage kitu tapi naon we doa ai di pangarsa Pak Haji Ecek mah pan asup nyaho budak teh geus leumpang we sorangan keluar nya teu kadenge oa-eona jadi urang mah teu apal ting di kumaha da budak teh jarempe ting dibekem ting di kumaha nyaho geus keluar we resah we inung bapana balik teh moal anak aing asup ka jero subhanallah kepinteran Pak Haji Ecek ya gitu subhanallah dihitan hitan teh dawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamsun minal fitrah anu bisa ngebersihkeun teh bisa nyucikeun teh ngabersihkeun bahkan itu bisa ngabersihkeun dohir sareng batin nyaeta aya 5 hiji al khitan ya ari istri naon istri mah disebut teh gusaran ya ini jebatkeun sunat ini jebatkeun wajib di sopak saeutik teh pisan nya ibu eta maparaji anu apa mah jeung ibu bidan saeutik teh pisan eta teh nya supaya henteu adug-adugan cenah etana sahwatna gitu saeutik teh dan dikeureut saeutik justru akan menambah nikmat engke kasalakina di masa geus datang tapi budak keneh ari geus kolot kieu mah piraku rek digusar kabayang lihat naudzubillah ya gitu ya anu kahiji khitan tadi sekedik anu kadua nyaeta wal istihdad nyaeta nyabut pakebonan upami istri dicabut upami pamaget dicukur sunatna teh
Ya dinten Kemis saya nate Salasa sareng Kemis nyabut teh ibu hiji we bunga poe Salasa Allahu Akbar hiji geus gitu Allahu Akbar hiji dua ya sunat dicabut ya istiqmah pambegat mah dicukur dah kebayang atuh paur abdi mah komo dipang nyabutkeun ku batur mah ceuk pang nyabutkeun hiji pakebonan ya akeun bae mun teh mah heungap atuh sakali-kali we dicabut sakali mah ya engke sesana dicukur begitu ieu mah tamawe sabab can dicabut teh akan mengurangi syahwat eta teh syahwat anu kacidating istimah da hakikatna mah ngabrung syahwatna teh ngan ditahan ai lalaki mah tara bisa ditahan syahwat teh ya istimah leuwih gede syahwatna kahayang tibatan lalaki ngan bisa nahan ya di mating aya awe pa teu kiat eueuh loba lalaki we cicing api-api we teu butuh nya geus loba barudak moal jeroting simkuring ya istri mah dicabut nya sunatna teh dikitu dicabut nya Salasa sama dinten Kemis gitu dicabut ulah cenah melebihi 40 hari lamun leuwih ti 40 poe eta pakebonan teu dikoret jukutna teu dicabutan maka eta bakal jadi tempat pangulinan setan ayun-ayunan nya di bukit indah berbunga kabayang nya teu meunang leuwih ti 40 poe kedah aya we 40 poe teh nya ieu mah make jeung dikucir sagala diuntun ku karet subhanallah ya sabab naon leuwih di 40 sabab panjangna cenah pakebonan nya jukut anu ngajejemrung geus teu bisa katahan deui di samping tempat setan syahwatna tara kawadahan eta teh jadi kedah 40 poe digundul dikoret sing bersih sing leuning keurang bapana budak baeud oge meuni rasaan nu getek-getek kieu geus kolot bapak can abdi mah geuskeun bae geus kolot mah tapi da ngeureuyeuh kene daripada kumaha can eta mah hiburan duit teu boga atuh eta nu kitu can apa malam Jumat subhanallah istri dicabut pami pembegat di naon dicukur tapi tong di mana wae di kade komo di WC umum mah tempat umum mah ieu mah tempat umum loba buruh teh dihararap teh ieu teh bulu saha atunya nu tinggalin kedah ati eta teh orat awewe mah tong borning bulu nu dihanap bulu ieu ge rambut oge orat teh sanes wungkul orat naon ketika kedah nempel wungkul masih geus dicukur ibu disimpan di jalan ngalaliwat katingali eta teh buuk ibu eta teh tetep orat dosa teh jadi kedah disumputkeun di ruang we istiqmah kitu tos kaduana nyaeta katiluna nyata wa taqlimul adfar au adhafir nyaeta neuk-teukan kuku ieu teh fitrah kuku anu panjang oge tempat setan teh nyata hiji nyaeta pakebonan nu teu dikoret leuwih ti 40 poe anu kaduana kuku anu panjang tempat ulina setan di samping sok taroskeun ka urang kesehatan kuku panjang teh tempat ulina kuman lain kuman wungkul batiniah nu dekat tingalina nyata tempat ngajedogna setan dina kuku anu panjang tingali juri kuntilanak kukuna pararanjang nya komo ibu-ibu mah teu pantes panganten geura ayeuna pangantenna make kuku panjang ayeuna panganten teh padahal eta teh teu sae sanes haram teu sae awon we kuku panjang teh eta teh kedah saminggu sakali mah kedah dijaga kuku teh supaya ulah panjang ya sunat oge neuk-teukan kuku teh Senin Salasa teh kenging ya Kemis gitu Sabtu pamit lepat mah kuku teh terus sunat nang neuk-teukan kuku bari maca Allahumma inna hadhihi sunnatu mainnya inna jadi khobar tina inna hadhihi sunnatu nabiyyika wa sunnatu rasulika sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam nah neuk teu kuku mah ti beulah katuh heula sunatna teh tina curug nya sanesna jempol tina curug deuk teu kuku teh nya tina curug maju kana jajangkung nya cepeng bari cepeng geura curugna da sok poho deui geus kolot mah sok cepeng mana curug curug mana ieu mah jempol
Nah, curug nya ieu curug tah ieu ti dieu curug ka dieu nya curug jajangkung jari manis kemudian cingir ka dieu teras kana cingir anu kenca majuna cingir anu kenca teras ka dieu nya jari manis jajangkung curug jempol berakhir di jempol anu katuhu nya jadi di mana cenah mimitina teh di curug anu ken katuhu aduh karek bieu astagfirullahaladzim aing curug anu katuh nah bari acungkeun curug namana curug ayo iya curug nah kemudian jajang kung kemudian jari manis tong cicing cingir mah cicing cingir hayang kieu bae atuh cingir terus ka cingir ka dieu jempol berakhir di jempol anu katuhu naon sababna tina curug heula urang pandina at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatulillah assalamu alayka ayyuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin non asyhadu alla ilaha illallah nah ieu teh curug dianggot tasahud nya matak ieu teh curug heula ieu nu paling istimewa ieu nya tapi ulah deui eta teh nitah mah ku curug nitah mah kedah ku jempol awas sakali-kali deui mamah mah ngadenge bapak hayang kawin deui tingali ku aing mah tong curug eta ku jempol awas pak ngawin deui bapak sae pokona alhamdulillah ari bisa mah marabanana gitu ya subhanallah curug heula tah upami sampean teh cokor ari cokor teh suku ari suku teh kegebrek nya sampean mah ticingir anu katuhu eta mah bangambil mah ticingir anu katuhu terus maju berakhir di cingir anu kenca sampean mah kitu nya pamineuk tekan suku non kuku suku ai ka sorangan nyebutna non sampean awat suku nya upami ka batur sampean upami ka hayam ceker upami ka doma cokor nya tuh gitunya ka urang mah meureun suku aduh nyeri lain nyeri sampean nyeri suku cik mana sampean anu nyeri teh urang pencet nah gitu tapi bahasa Indonesia coba bahasa Indonesia mah anggarek kakinya coba kanggo sorangan ka saya sakit kaki engkau juga lagi sakit kaki siap itu domba tadi sudah dipotong kakinya mana masa nyebut cokor bahasa Indonesia sung tinggalinya subhanallah jadi Sunda mah leubet kanggo sorangan tuang nada abdi teh acan nada ibu atos tuang gitu nya barudak geus dahar ari hayam nyatu gitu ari domba nyatu sami gitu ai lebok kasai eta lebok usia subhanallah lobanya tuang nada nyatu lebok lolodok wah loba ya tapi Indonesia coba ya pangarsa ustad lagi makan juga dibarengi dengan domba juga lagi makan subhanallah kembali wa taqlimul adfar nektekan suku deui naudzubillah min dalik nektekan ku ieu teh fitrah nya kade ulah panjang sok coba cing anu pono kukuna cung nu pono kukuna oh hebat nu panjang ngacung nu panjang sok nya aya ustad tukang ngadoa pananyaan deh ustad teh abdi rek boga masalah ya nanya ka ustad rek aduh cenah ieu ustad mah sacidung manis ucap nyata urang ngegek cali garupun ustad teh aya naon Pak Haji abdi anu pas ningali kukuna panjang langsung we teu percaya ningali kukuna panjang teh eueuh da ustad mah ajengan anu nya ngarti kana syariat agama eueuh anu panjang kukuna sok tingali para ulama paronok sarean oge abdi mah ieu tah disebut panjang sakieu teh ya mencetan guru teh cenah sok eta
eta dampalna ku urang teh. Nah, can atep mah kuku teh panjang, can pan ustad, cing dia teh panjang teh biasa kieu keur mencetan abuya subhanallah. Nah, can panjang teh punah teh panjang-panjang teuing cing teh disebut panjang sakitu teh ngewa cenah ustad panjang kuku dikitukeun geus era urang teh. Ya subhanallah. Tah kitu wa taqlimul adhafir. Ieu teh mangrupikeun fitrah. Ya, fitrah. Subhanallah. Kemudian naon deui? Sunate fitrah teh basa ngabersihkeun watan pul ibdi nyabutan bulu kelek. Tah upami pameget sunatna dicabut bulu kelek teh. Upami istri mah dikerok. Sunatna teh pahili jeung eta jeung pakebonan. Ya, jadi pameget mah hiji jadi cenah aya bedana dicabut jeung dikerok teh aya bedana, aya hikmahna eta teh. Aya hikmahna. Ya. Subhanallah kanggo istri mah dicabut pakebonanana upami kanggo pameget mah kelekna. Ya. Tanpul iddi kemudian wa qasus syarib nyaeta neutekan syarib. Syarib teh ieu tah neutekan kumis. Kumis teh ulah ngalangkungan bapak-bapak anu beureum ieu. Ya. Jadi kumis teh ulah nincak anu beureum. Lamun leuwih tinu beureum komo nutupan mah. Jadi akhirna ngalagu mun dicium ku kumis baplang sabulan mah karasa kene. Adau. Ya subhanallah. Tong ngalangkung anu beureum ieu, sabab cenah lamun ngalangkung anu beureum ieu sami eta ge tempat ngajarogna setan. Ya, setan teh resepna kumis anu bararaplang. Da kumaha abdi mah da bakatna baplang da turunanna nyawayahna we teuk-teukan malah kumis mah anu saya mah dibabad we sada janggot mah henteu sunatna mah diantep janggot mah da urang mah turunan Ramos bos naon Ramos bos teh janggot sukamana wae nya janggot da kieu sakieu we urang mah dipanjang-panjang ge ka ieu janggot mah sunat diingu cenah panjang ari kumis mah sunatna diseepkeun ditaayakeun atau minimal diponokeun. Eta khamsun minal fitrah. Ya, Bapak Ibu sadayana. Kembali deui khitan bakal ngabentuk murang kali anu sae. Ya, anu sae, anu soleh, ya, dina Islam mah kitu. Aya akekah, ya, keur orokna diadanan, aya memehna oge nya 3 bulan, 3 bulan kan 120 hari sunat kurang diriungkeun ngaos surat-surat Al-Qur'an mun hoyong geulis ka hate-hatena Siti Maryam surat Maryam kemudian surat naon mun kasep surat Yusuf gitu surat Al-Kahfi Yasin Luqman gitu saya nanti diaos teh nya 3 bulan teh dibentukna nyata sudah terbentukna lengkap ditiupkeun roh terus kemudian ditetapkeun ajalna rizkina cilaka atawa salametna ta 3 bulan 120 hari matak sae nya lamun geus 3 bulan geus 120 hari teh ngondang anu saroleh ngondang ahli pangaosan ngondang ustad supados diaoskeun Al-Qur'an khusus kanggo ieu bayi gitu ngadoana ge Allahumma insya'hu nasyatan sholihatan nya brol kemudian disunatkeun akekah gitu kan akekah teh dicukur rambutna anu akekah pertama itu rambutna teh kada dicukur seep sarana ulah disesakeun kada digunul anu pertama mah sabab rambut anu mawa anu kabawa tina rahim tina jero beuteung nu jadi indung rambutna eta mah rambut panyakit rambut berwit ya jadi mun teh mah budakna gomplok kalahir teh ujug jabrig ge budak teh nya di mana teh aya budak jabrig kana digunul diseepkeun nya teras ditimbang nya sabaraha grameun saregam atawa setengah gram dihargakeun kana emas terus dibagikeun artosna sahargeun emas eta ka fakir miskin. Abdi mah pa emut keneh baheula keur leutik teh keur orok teh kupun biang teh teu pernah digunulan. Ukur dicukur saeutik we wungkul diantep we. Ayeuna geus kolot ingat da ceuk mah cenah nyai mah cenah
teu pernah digunulan ayeuna geus kolot kumaha mangkana abdi panjang wayahna kedah digunulan ayeuna keneh saengalna kemudian ditimang rambutna aya meureun sakilo wayahna meuli emas sakilo sahargaeun bagikeun tah duitna teh kabayang nya matak ti harita keneh buru begitu budak lahir akekana gunulan seepkeun ya terus yang nolak balai eta sabab eta buuk sakuma alus lagi eta mah buuk penyakit berwit budakna bakal bisa jadi terhambat pertumbuhanana bisa jadi penyakitna berwit geringan wae akibatna buuk anu dibawa ti jero rahim ibu teh kedah saep eta mah aya akekah terus agung kemudian agung segede kemudian dikhitan ini adalah Islam ini adalah agama yang teragung agama yang sangat mulia pasian budak ngarana anu sae ya saya teh kade ulah cekolot saya taroskeun ka ustad bisi ngaran teh bahasa Arab tapi padahal goreng sim guring baheula boga rencang ngaranna awewe oot sayyiat sayyiat teh pan pirang-pirang kegorengan bahasa Arab we sok mu abdi bade awon muku abdi tanya ngaran ibu-ibu hiji-hiji da Sunda ngaran tapi bahasa Arab teh eta teh harina mun eta pas bahasa Arab harina teh goreng nya ibu kudu ngaganti deui ke ngaranna ripuh kudu lahir deui ka rahim nu geus maot meureun nya nah kudu bubur beureum bubur bodas deui subhanallah ini adalah khitan adalah yang teragung syariat agama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam syariatna Nabi Ibrahim alaihi salam insyaallah ketika urang ngalaksanakeun hitan kaberkahan ti Allah subhanahu wa taala nya mudah-mudahan ieu cep rapasya ieu alpio ieu enjing cenah dinten Jumat dinten anu agung disebutna Sayyidul Ayyam ngahaja sepuhna nyandakna dinten Jumat subhanallah dinten anu agung oke dina bulan Muharram sing jadi wasilah ieu murang kalih teh insya'hu nasyatan solihatan sing ditumbuhkeun ku Allah pertumbuhan anu sae ditebihkeun tina penyakit berwit sehat afiah salamet berkah kemudian solihatan sing jadi murang kali anu soleh nafian fid dunya wal akhirah anu mere manfaat dunya sareng akhirat ka ibu ramana insyaallah di dieu mah lingkungan pesantren Al Huda oge TPA anu sanesna mangga urang lebetkeun urang kali ti SD keneh aya namanya Bapak Ibu sadayana ti SD keneh deges SMP mah hese budak teh sok abringkeun ka pesantren Al Huda sok abringkeun ka para ustad cenah ngararaos nya hese geus gede mah geus SMP komo geus SMA komo geus kuliah mah geus moal ngameu we ngaji teh ayeuna ti alit keneh nya cep rapasya ieu enggal cenah ngaos bila perlu panggil ustadna cenah ngaos insyaallah itu keur ngabentuk murang kali anu soleh amin ya robbal terakhir simkuring panginten asli urang kaum lain aslina urang Bojong Inong menangkeun urang kaum gitu nya kaum su medang tetangga sareng Kang Haji Doni Ahmad Munir gitunya pada nyalonkeun bupati eta mah upami aya kaemut mangga saha wae pami eta mah calonna mangga ngan simkuring imang ngabejakeun simkuring teh dulurna Kang Haji Doni Ahmad Munir gitu we salam ti Kang Haji Doni cenah kasadayana nya di waktu milih mah eta mah bade saha wae oge mangga bising abdi aya muncul calon wakil bupati pilih ta Atep Saepullah amin lain calangap wae abdi bupatina wakil bupatina Ustadz Herman insyaallah 30 tahun yang akan datang Pak Herman mudah-mudahan selamat sadayana lancar sadayana nya atuh rezeki antos dikaluarkeun sing ditambih-tambih digantosan ku Allah langkung sae ala hadiniyah wa ala kulli sholatin wa hadrul mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah Shiratal ladzina an'amta 'alaihim aya sawer di Sohibul Bet painten niat sedekah mudah-mudahan jadi manfaat kanggo kasadayana anapun ibu ieu malam Jumat ayeuna bade nambihan sedekah bade 50.000 abdi ngadoakeun sing jadi 500.000 saengalna nya bade 500.000 abdi sing ngadoakeun sing jadi 5 juta saengalna insyaallah anu nyanak artos dina sakuna mugia dikaluarkeun henteu wae sawios
nya ieu manawi gitu manawi anu sedekah urang ngabungahkeun kepada urang ya. Ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi walamma tamma min hamdihi sallallahu alaihi wasallam syahrani 'ala masyhuril aqwalil marwiyah tuwfiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah wa kana qad ijtaza bi akhwanihi bani Ali min at-ta'ifatin najjariyah wa فيهم شهر سكيما يعانون سقمه وشقواه ولما تم من حمله صلى الله عليه وسلم على الراجع 9 أشهر قمرية وآن للزمان أن ينجلي عنه صدى حضر أمه صلى الله عليه وسلم للرمردي صلى الله عليه وسلم آسد مريم عليه السلام في نسوة من الحضيرة القدسية وأخذها المخاض فولدت صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ سنا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا رسول الله يا إمام القبلتين يا نبي سلام يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا حسيني يا رسول الله أهلا مرحبا مرحبا بك إنا بك نسعد مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جاد مرحبا مرحبا يا رسول الله جينا لزيارة قصينا نرتجي منك الشفاعة عند رب العالمين صلى الله على محمد مرحبا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا
sallallahu alaihi wasallam marhaban. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi amin rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka bi jayyi hadzal nabil mustafa wa ali ahli sidqi wal wafa kun lana mu'inna musiqa wa bawina minal janni ghurafa warzuqna bi jahindika qabulan wa izzan wa syarafa. Allahumma inna tawassalu ilaika bi nabikal mukhtar wa alihi al athhar wa asimil ahyar kafir ana dunubal auzar ya Allah wa harusna min jamil makhum wa aftar wa jma' baina wa baina fi daril qarar wa taqabbal minna ma qadama sidi amalina fil i'lani wal israr walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Mangga tim Genjring sholawat anu gumbira. Ayo siap. Di Kang Haji Herman, Masya Allah, ayah 100.000, Masya Allah, ayah 50.000. Kemana muragna? Nah, duka kemana ya muragna? Ayo, ibu-ibu kabelah dia. Nah, siap. Mangga ibu, pada lagu nawan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Walhamdulillah wa la ilaha illallah. Ya, 50.000 di Haji Herman, siap. Singkat genusandai Kang Haji Herman jadi 5 juta. Bismillah, Allahu Akbar. Di mana we milik mah? Siap, 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 siap. Ya, ya. Wah, benangku budak sana. itu benangku itu. Aduh, budak Ustaz Ahmad, alhamdulillah. Bisaan. Tos, ke aya deui atos. Aya nu rek nyumbang deui sok ka dieu. Tos, anu kakeceretan ku cai sing jadi cai barokah, sing damang dina segala penyakit, sing dicumpon segala pamaksadan. Subhanallah. Lain milik lain benang teh gelasna. Aduh, Masya Allah. Segitu pengen hampir kasuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.